balik Tuhan abdi bade naros sekali deui terus rek balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endeup iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok dua zina tilu judi masalah sih anjing haju amanat naon tutuan ka abdi masalah kitu mah la takzib ulah bohong we sakitunya geus bae eta ulah ngabohong doang mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus senangnya na senang datang ka ieu mah ngan amanat kangjeng ulah mabok ulah non ulah bohong eta hiji wiridan anjeun ulah bohong bae ya sapira bohong gampang geus mulai datang ka ieu mah bir bintang beres begitu dek minumnya na sak kangjeng Nabi ulah bohong mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu lamun bebeja mabok aing berarti lain lamun bebeja mabok aing isin lamun bebeja aing henteu bohong denden deui ku nya je di deuleu deui ku nya minum aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong sedangkan Allah ngalarang mun aing nginum berarti aing bohong ka Allah masih beres ya cokot deui ku jen bebas dek kumaha ge asa ulah bohong atuh aing mun nginum bohong berarti Islam aing bohong ye nah kitu kene dek zina kitu kene dek judi teu jadi masya Allah caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba hiji be ulah bohong beres kabeh nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi langsung meluk Kangjeng Nabi senyum geus sababaraha poena teh Tuhan ku hebat-hebat teuing dakwah Tuhan kunaon pan abdi baheula minta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh isin ja Tuhan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong andai kata atuh abdi mabok bebeja ka Tuhan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong dah abdi mah haju henteu ku ari mabok haju zina kayak gitu keneh haju naon deui judi ge geus henteu bae waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente langsung cerik jana di dinya caknya nanti orang dakwah mati kudu loba-loba tumun saputing opat panggung Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mantak urang ieu bisa ngaji kadi bisa diuk di dieu ieu teh dileungitkeun hijab lain nikmat leutik-leutik urang teh dididik iman ku lingkungan ceuk ngomong ku arina padahal nang Allah menang Allah urang teh jaloba nu cicing di tengah-tengah itu lingkungan Islam tapi tetep bae teu Islam ieu mah hakikatna nang Gusti Allah urang dibere babari jol-jol iman ka Allah jol-jol iman ka Kanjeng Rasulullah haju memang bener-bener kos kitu secara syariat mah urang dididik ku lingkungan urang teh kolot sarolat urang milu kolot taraweh urang milu kolot henteu urang henteu geus kitu bae lingkungan mah ngadidikna kolot baheula tilok nonton TV urang henteu kolot nonton TV urang jualan TV atuh kitu bae tah terus tak urang mah dibere babari ku Gusti Allah kabelah dieuna teh komo nu geus 40 50 mah haji bae pan pemikiranna lain deui duh asana geus deukeut ka hareup cek cenah ieu ke aing masih kos kieu keneh bae aduh ka imah kiai mulai tah nang sata ngagerakeun ka imah kiai nang Allah Waalaikumsalam kos nuwuh teh padahal kakarat di mana sok tiba nabi Muhammad kapanggih mah seringan ka dieu kakarat alhamdulillah waduh bunga jasa cenah kiai ka dieu alhamdulillah gua bisa kapanggih aya naon teh nek pinjem duit sial kayak kapanggih Kang Jawara mah oplok kos gitu jasa kapanggih sudah teh naon gitu tapi teu eta wasaware
ya nanti saya kulai dek ngadeketan kiai bae lantaran dia hirup ti ngora, masya Allah, naon tuh keur ngora, tukang mainnya, lain main deh, kula mah bandar, menang, mantak tobat geleh, menang bae memalokan tobat dari kiai, beak lah, tinggal imah doang gitu, gedek dijual kan pemajikan itu menang, di mana tuh judina, loba tuh di kiai kuarima tuh, cenah geus diberantas ku pamarentah. Tai ucing nyana nu ngomong tai ucing nyana kula mah nyampaikeun doang besi pajar di Indonesia bener-bener geus eueuh judi tai ucing cak nyana emang saja cenah kieu nu bebejang udah bejakeun tah mah tuh rahasia perusahaan kuari ngaji jelema di seuri bebereunnya kula mani ngomong emang kuari eta aya keneh judi pancena geus diberantas ku pamarentah geus teu ngajawab kos gitu lain pancena diberantas ku polisi pan di berita-berita maju ngomong cenah udah enggak ada perjudian can anggeus kula ngomong berarti teu jasa lain ieu beusi mamang doang jeung kula polisina ge main siap bisa men polisi kita kade atur daek jasa kan pitah kieu cenah tuh meunang teh kos kitu. Jadi kanyawan di polisi lain kanyawan dianter. Masya Allah, iyalah bumi pertiwi urang. Seperti kieu nangis bumi pertiwi urang. Ibu pertiwi urang teh ceurik lantaran ieu teh ngabelaan Bung Karno baheula jeung rekan ti memehna para kiai nu diseret nu dikadigulkeun kiai-kiai teh ambalaya anu digantung nu dipicen teu puguh kuburanana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah merdeka. Masya Allah ceurik jana para syuhada teh emang maot henteu leulekeun ku ari kalurah begitu ya cek nyana teh nagara aing ku sia dipake lalaga delekeun awas ya nyana delekeun nu gaib je delekeun kana ka DPR tadi teh nyuratan sasar eureun dari DPR aja aduh masya Allah tuh nya tah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah kamu musyrikin teh lurut musyrikin teh mualah ngamusuhan terjadilah sampai peperangan. Masya Allah eta teh ku bencina ka Kangjeng Nabi turun temurun ku ari jaanakan nyana teh apaan terus si Abu Jahal musuhna terus ka handap anakan nah ku ari Obama anak eta gandeng-gandeng ada orang nabe gajahan batur kabeh bae Yahudi kabeh bae teh kafir-kafir dendamnya ka Kangjeng Nabi ngerasa diacak-acak nyana teh terus urang lamun maca sejarah Islam maju ku Kangjeng Nabi terus ku sahabat terus ku tabiin serangan deui ti Nasrani ya kisah mundur Islam di zaman tabiin teh geus mundur atba tabiin teh geus rada mundur terus diserang tahun 500 ketika Raden Patah diurang wali sangat dunia eta teh luar biasa Islam luhur deui sadunia teh politik Islam ekonomi Islam budaya Islam tah teu kebal teh serang deui ku Kristen tah kan ti harita kebal aya deui penyerangan sakedeung hampir menang Islam teh mau diceritakan kukula tahun-tahun ejeng sanu berjuang nak geus we datang ka kuari mondoyo terus datang ka kuari nu mantak eta Timur Tengah diboman bae ge kunaon eta lah kadeleuna bangun deuk nyerang bae lain minyak teuing teh dideuleuh eta ketika konstinatal ditaikeun deui ka luhur teh tah tidinya berarti cak Saddam Hussein berarti ieu siap perang agama lantaran tokohnya geus dikaluhurkeun deui
tuh tidinya terus datang ke kuari dek cicing bae itu Islam teh apakah ndek maruda tinggal ditanyakan mereka masing-masing unggal negara nah tinggal di Indonesia ye ulah nyarita ke negara batur geus puguh negara batur mah geus diserang geus diperangan geus diserang eta teh moal pati-pati diperangan lamun bener-bener weuh inohongna di dinya jeung lamun encan kanyerian atuh moal Indonesia lantaran encan aya nu nganyerikeun ke Amerika sumuhun mohon otak encan dek ditanyakeun bae maka kolot-kolot masih kena bencana asak teh ndek siap deui apa henteu atuh pantes jangan mah siap sanajan teu perang ge tereh paeh atau pan mundur perang urang ngora nya namangan nyiapeun doang buadar-buah henteu kabur dikubur ngan ku siap nage kan geus hebat ngaranna daripada melempem nah ieu wari keur kalut jasa sebenarnya urang teh teu meunang nyadap informasi Timur Tengah teu meunang nyadap urang teh ka Irak ka Iran ieu teh geus di naon kitu ngaranna geus ditutup lantaran nu boga sumber informasi nage geus Amerika jeung Yahudi tapi tetep bae informasi aya bae nu jeli mah jeung nu nyaho geus nyaho bae padahal teu meunang urang teh kudu geus bae di Eropa jeung ti Amerika bae informasi mah tetep teu bisa kitu mun kukula dicaritakeun nu leuwih jerona bakal kaget ngan ku sabab si kaget henteu guys eta baheula kamu musyrikin sakitu ayana tah nu kamari dicaritakeun nah kuari mah mukminin dakwah Kangjeng Nabi teh alhamdulillah diterima ku orang Arab sebagian diterima ya alhamdulillah iman ke Allah sebagai pangeran iman ke Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah iman alhamdulillah ngan saiman-imanna salat kadang-kadang maghrib doang Isa mah jeung subuh geus henteu. Eta baheula eta baheula. Aya nu lohor we asar jeung magrib henteu. Mabok terus. Iman mah iman mun ditanya, iman teh bahwa pangeran teh Allah, iman. Iman teh bahwa Muhammad teh utusan kakang Kangjeng Nabi. Iman, mad kami iman. Kaluar ti Kangjeng Nabi mabok. Ih, cak Kangjeng Nabi jadi karari. Ieu. Dakwah deui Kangjeng Nabi, we dulur, iman teh ka pangeran bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allah teh iman. Iman teh percaya teh bahwa kula ieu adalah rasul Allah. Iman. Kaluar ti Kangjeng Nabi main cimplong. Nyawa ngaran teh nyarupa cimplong teh kos kumaha eta sebenarnya. Tuh, ya. Gus macem-macem permainan perjudian kemudian itu aya nama kitu mabok dan lain sebagainya padahal mah iman tak ieu Kangjeng Nabi teh ku kos kitu teh ditegor cak Gusti Allah iman ulah diantepkeun eta nu kos karar itu ulah diantepkeun turun malaikat Jibril ieu mawa ayat ieu wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Muhammad lantaran anjeun ditugaskeun teh basyira wa nadhira, anjeun ditugaskeun ku kaula sebagai utusan kaula teh ngabubunga sorga ka dituna nyingsieunan neraka. Tah supaya la'allahum yattaqun abe salarieun ka Gusti Allah ka aing cek Gusti Allah tah eta jelema nu geus aya imanan mah nyana ngan maksiat bae sok dakwahan dengan cara anzir sing sieuna jadi aya cara-carana metode dakwah teh sing sieunan ku ari mah jang ngobrolna jeung para mukminin sok kumaha nyingsieunan bihi ku Al-Qur'an sok saha alladzina yakhafuna mukminin anu sararieun ayusyaru dikumpulkeun ila rabbihim engke ka pangeran lantaran aya iman geus sieun teh dikumpulkeun ka Gusti Allah sebab nyana aya imanan
Yahudi mah teu sieun, Nasrani ge teu sieun, nu Nasrani kuari mah kecuali Nasrani nu baheula teu sieun. Tapi aya kene nu sieun, aya iman teh. Amun nyana macaan Injil anu asli aya ngarenjat iman, tetep sieun. Nyana teh bakal disanghareupeun ka Gusti Allah. Tah jelema nu iman ka Allah, jelema nu iman ka Kangjeng Rasulullah ngan nyana maksiat eta teh nyana boga kasieun engke aing bakal dikumpulkeun di sidang di hareupeun Allah. Tak aya kasieun mah nyana lantaran nyana ge boga tekad engke di akhirat teh ketika di sidang eueuh nu bakal nulungan, eueuh anu bakal ngaropea, eueuh nu bakal ngurus kecuali nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasimpulanna nama iman ka Allah, iman ka mahsyar, iman bakal disidang jeung nyana iman eueuh nu bakal nulungan kecuali Allah ngan nyana tetep maksiat tinggal di singsieunan bae teh nu kos kitu mah carana. Kangjeng Nabi dakwah, wahai dulur-dulur nu saiman nu saagama, urang hirup moal kebel cek Kangjeng Nabi. Contoh bapak-bapak urang nu geus tari heula urang ge bakal nyusul. Contoh nu ngarora ge lain nu kolot bae japara raeh urang ge bakal nyusul. Tingkah paeh macam-macam cek Kangjeng Nabi, aya nu muriang heula, aya nu teu muriang heula. Aya anu keur di kasur, aya anu keur di jalan, aya nu ragag, aya nu ti kalebuh, macem-macem. Ta eta teh geus kasaksian ku urang. Ta eta teh sing dijadikeun itibar urang ge bakal paeh, berarti tinggal nunggu ajal doang. Sehingga lamun urang geus paeh engke teh bakal digiringkeun ka mahsyar jaga ketika geus kiamat. Engke bakal disanghareupeun kana pertimbangan. Bakal dihisab urang teh. Nah, dulur sadaya sing hade, lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk sanggeus buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha gede nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe. Atuh kuari ge sabenerna colok amban atuh bau saruha. Eta encan siksa geus bau komong ke mah. Sia seuri. Tah. Ieu sing hade cek Kangjeng Nabi bakal gede, bakal buruk, bakal bau anu luar biasa. Di samping eta engke bakal kaluar nanah, bakal kaluar getih ti dinya teh eta. Ieu siksa nyerina luar biasa. Getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema tukang zina. Cek Kangjeng Nabi kos kitu sing hade dulur-dulur kabehan tah eta teh zina kos kitu. Lalakina nu titah ngenyotan di samping bobogaanana bakalna sabelahna tah sabelah siki kanjutna bakal digedekeun sagede gunung Uhud. Jadi dua gunung Uhud nya. Nangkon bae meureun nya kos kitu. Sing hade ye cek Kangjeng Nabi. Nah ieu lah jelema nu zina teh. Jelema lamun nu mabok. Nah, engke di akhiratna dibere ganggarateun. Sanyesa ganggarateun dahaga anu luar biasa. Dahaga anu pohara jasa dahagana. Pohara geus teu tahan jasa. Nyana menta cai gegeroan dahaga malaikat bakal mawa ka dinya teh dibawakeun naon dieu dibawakeun ti bobogaan awewe nu zina teh tadi dititah diinum ku nyana dahaga begitu deuleu cai waduh haus jasa begitu diinum masyaallah peuheur nyawa peuheur nyawa naon pokona kos kitulah bakal njagetih nyanana campur diinum salah teu diinum salah. Kangjeng Nabi nyaritakeun hiji-hijina tentang siksaan-siksaan nu kuari dilaksanakeun. Riba. Jelema nu ngadahar riba engke bakalna beutungna teh gede. Dayut. Dayut beutungna asal engke anu beutungna dayut bae ke di akhirat. Toel kurang je. Ini apa? Kuari jana senang-senang meuli Avanza. Senang-senangnya nanti kuari membeli mobil deui, meuli Fortuner, engke mah beuteung na gede jasa kahareup kobeh. Nu ngadahar riba teh encan di kana neraka ke dieu mah kakarak digiring doang beuteungna geus dayutna luar biasa. Ditarumpakan ku jelema beuteung.
mawa awak yang sakit berata ditarumpakan deui ku jelema di laluhurna ditakolan. Masya Allah na riba sing ade ku Kangjeng Nabi dinasehatan seperti itu. Andir Muhammad khawif sing sieun melalui Al-Qur'anul Karim wahyu anu dibikeun ka anjeun jelema-jelema anu sarieun ke digiringkeun ka Gusti Allah embungeun nyana boga keyakinan di akhirat teh nu bakal bisa nulungan nu bakal bisa nyapaatan kecuali Allah. Tah eta singsieunan geus aya teh bibit iman nama tinggal ku anjeun di singsieunan. Masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nyingsieunan. Dulur sing ade besi liwat ka citra nya sing ade. Sing ade kunaon kiai besi beakeun ku batur ti heulaan. Sing sieuna teh si ade kumaha nu zina kumaha nu mabok kumaha nu judi kumaha nu korupsi. Tugas kiai make lisan nyaritakeun adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteu nurut jeung teu lain urusan kiai urusan dirina kumaha Allah mere hidayah sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kangjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin nu doraka. Sahabat sumpi ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Naon kieu Rasul abdi teh mukmin iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ka Tuhan sebagai Rasul alhamdulillah naon abdi teh iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok judi zina tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi cek Kangjeng masalah. Ih, pan hampang. Cek yang hampang ieu batur mun keras ieu jadi datang ka pusatnya mah hampang orengan. Sakali deui jadi bebeja besi kurang afdol kurang pengertian kurang arti Kangjeng. Ya Muhammad Rasulullah aya naon? Abdi iman ka Allah sebagai pangeran, abdi iman ka Tuhan sebagai Rasul. Aju ngan abdi mah iman teh hayang dibebaskeun bebas tina karesep-karesep abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman naon karesep anjeun hiji mabok dua zina tilu nomor katilu judi eta karesep abdi kahobi abdi mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus mun eta teu dibebaskeun duka oh masalah cek jih jangeunangeun cek kiana pan kadenge dinulus saja mah waduh teas teh nya kitu mah mending ka pusat cek cenah tatanya ngeunaheun horenganna istama jaya utama dek balik nya dek balik Tuhan abdi bade naros sakali deui terus dek balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endek iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok dua zina tilu judi oh masalah Kangjeng Nabi aju amanat naon tutuan ka abdi masalah kitu mah la takzib ulah bohong we sakitunya geus bae eta ulah ngabohong doang mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus ya sekian aja hampang orangna geus pamit di jalan nya geus mantep jasa ieu Rasul kakarake dakwah teh ngeunaheun dakwah urang iman ka Allah mabok terus iman ka nya zina terus jeung ngeunaheun cek cenah geus aing kana jadi dai aing senang nya senang datang ka ieu mah nyan amanat Kangjeng ulah mabok ulah non ulah bohong eta hiji wiridan anjeun ulah bohong bae ya, sepira bohong. Gampang, guys. Mulai datang ke imah bir bintang. Tambah Johnny Walker. Tambah deui. Wal bejaan gue yang sia.
beres begitu dek minumnya cak Kangjeng Nabi ulah bohong mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu lamun bebeja mabok aing berarti lain lamun bebeja mabok aing isin lamun bebeja aing henteu bohong enden deui kunya di dalam deui kunya minum aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing bohong ka Allah masih beres ya cokot deui kujen bebas dek kukumaha ge asa ulah bohong atuh aing mun nginum bohong berarti Islam aing bohong ye nah kitu kene dek zina kitu kene dek judi terjadi Masya Allah caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba hiji be ulah bohong beres kabeh nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi langsung meluk Kangjeng Nabi senyum geus sababaraha poena teh Tuan ku hebat-hebat teuing dakwah Tuan kunaon pan abdi baheula minta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh izin ja Tuan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong andai kata atuh abdi mabok bebeja ka Tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong dah abdi mah haju henteu ku ari mabok haju zina kayak kitu keneh haju naon deui judi ge geus henteu bae waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente langsung cerik nyana di dinya caknya nanti orang dakwah mati kudu loba-loba teu mun saputing 4 panggung hiji be datang teuing ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh ieu mata Kangjeng Nabi Masya Allah karim luar biasa satu kata Masya Allah aya deui panjaluman datang ka Kangjeng Nabi abdi iman ka Tuhan terus ka pangeran iman coba minta kekuatan batin abdi naon hiji bae latagdob ulah marah sakitu da eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener aduh nanti marah ya segala rupa gitu cekcok jeung pamajikan gara-gara marah eta ge sahabat barang datang ka imah ribut jeung pamajikan pancak Nabi latagdob kana kieu bae tahan ku aing ditahan cek Nabi ge latagdob ulah marah moal aing pamajikanna geus ngeuleun atuh enggak jawab wah latagdob cek Nabi ge aman begitu nganasehatan ke anakna marah ka nyana teu marah latagdob cek Nabi ge dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob jeung tatangga kitu kene segala rupa kitu kene jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk tuh hiji latagdob bae ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana atuh urang mah kiai boro-boro neuk dituturkeun ja kiaina ge tulak cangkeng coba sia kai teu nyaho si aing kiai yeuh nya ka kiai kos kitu heran aing mah tolol sia ka kiai kos atuh mah dituturkeun masih ada bisa kiai teh galak tuh Masya Allah Kangjengna sakecap bae latagdob saeutik Kangjengna sakata tapi Masya Allah gitulah Kangjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat hiji bae ulah bohong cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari asupkeun ka kolbu kelakeun di jero hate tanemkeun di jero hate bungkus supaya jadi kata ulah bohong teh engke epek kabeh nikmat kan urang ieu ngabohong ka Allah ngabohong ka Rasul ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tah mah jadi lalap tah mah tapi aya ngabohong anu wajib
ngabohong nu wajib tetep kabagi 5 aya nu wajib aya anu haram aya nu sunnah aya nu makruh aya nu mubah kitu bae pikir mah terus kitu bae pikir mah ngabohong teh aya anu haram lamun urang endek nyokot harta make bohong harta batur ngarampas make sumpah make kitu bohong haram model pengacara saksi-saksi bohong haram aya nu wajib ngabohongna aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya salamatkeun abdi emang kudu tuh dek dibuluh hayang asup ka lamari kunci teu kebal aya jelema aya kijaid ka dieu emang kudu nah buang ka wareh paehan ku aing je eueuh ngabohongan urang wajib tangga bohongna salametkeun daripada dibunuh mani ngabohong wajib tangga bohong salametkeun bener sia bener bila perlu pakai sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah gitu bae di jero hate motorna janten mah aya jadi bae nu pinter mah tuh bisa bae tah eta wajib tah ngabohongna tak kos kitu aya deui nu wajib urang boga pamajikan 2 teruskeun tah ulah ieu sih di dia 2 peting nah nu kolot teu meunang cang nu kolot gua laki lir fagala naon diintil bae ku nu kolot ngabohong mantak naon sabaraha nya aya naon gitu ngariung ieu ngariung ka mana teu kebal kerining urang geus janjian jeung babaturan coba angkat tah saha nu telepon babaturanna oh ibu aya bapana ya aya emang aya naon iya ngariung iya geus ditarangguan ieu oh iya padahal mah ente ngariung teh naon ya tuh kolingan babari teh kos kitu mah heuh cak nu osok teh atuh kieu mah karak nyahok teh tah tukal mah mesti baheula cenah ieu mah keur nyaritakeun ente bae heulanan oh ka ja bener ieu horeng ngariung ditung emang ngariung di mana pengkolan di dinya geus atuh laut tebal kebun moal paling ge aing ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan ka jam 12 lah atuh sedang teh jam 10 ka jam 12 wah tuh leklok teh sakitu ge bohong eta wajib eta kos kitu ka bohongna beres datang jam 12 kadinya Waalaikumsalam di jahe ka eta naon berkat nyeun nu ngora biasa barang nyanan deuleu ka ngariung di mana ya pengkolan ngariung di mana pengkolan kunaon sih eta tiung teh sorban ji, emang kunaon gitu. Eta tiung saha? Bohong, ngajen buku make. Diuwal-uwalkeun berkat teh akan ieu. Tinggal salah kene we seuri we. Ulah marah, lah tagdom. Lamun marah beratai ulah teh mangka lakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikanana. Ya atuh salaki mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditanggung, haju ulah mamarah urang. Diwawal-walal ge ditanggal calangap bae Aduh, cek pawajikan nu ngora di nu kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jiganan. Aduh daripada anu ngorakeun manusia geus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah. Ulah doraka teuing. Je lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan pamajikanna rada salamet atuh nyanana ge salamet gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung ka rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudna mah. Ayo. Baik beres padahal mah eta kan nu ngora. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariungna ngan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa.
kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat dek ngariung curiga nukolot teh curiga cek nukolot bener tante sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola peangkeun gua ingat ka ditu bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiaina mah nyana datang kadinya ka pengkom Assalamualaikum salam cek nu ngora teh nyaho tadi aya Pak Haji ka haji ka dia teh aya ulah teh aya iya tuh jangan teh ulah mah teh tadi di dieu bae coba inggal ka kamar terus deuleun di kamar kabeh ngaeta hanjakal anu tinggal kolor tinggalin Masya Allah cak nu kolot iya saksi nyata cokot suge beres guys pamit ngadaguan we geus kieu we ngadaguan salak geus luar klirik we datang Assalamualaikum ya berkat nanti tenan cek nu kolot teh cek kudu bikin berkat urusan besi aya anu naon-naon tadi terangan geus rada curiga pan ceregi kasih mana tadi ngariung ya tah saksi tah berkat tah saksi tah ngariung ana tuh budak santri cek ka dia abah sia teh di mana ngariung di mana ngariungna di anu eta yang gimana teh berkat jadi itu na ngariung memang ngariung gitu ka mamana lu bener sia ulah sok kajual letik ngajawab teh si mana itu ti mamana aja dek si indit mah saya ulah ka indit yuk saya di dia geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek lagi mah geus atuh si santri di sidang si eta kiaina gitu ya si mana heula tadi memeh ka ditu jatuh ka mamana sumpah ieu atuh daek sumpah atuh kiaina pan pinter tuh nggak bohong ya masalah kan ieu demi Allah itu teh si mamana ya kolor sa emang kita di mana cenah? Si ada pun, terus ngariung kayak gitu deh. Masya Allah Karim. Jadi ada nukolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae. Serse mah teu sabaraha nukolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak. La'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah bi iqla'ihim amahum fihi nyabutina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah geus taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui adab-adab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae Mang Anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu Mang Anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh eta pampanzanan kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambalaya pemajikan kitu keneh eta contoh nusok judi bae eta kan disingsieunan jang di dunia gitu si anu nusok judi jog mabok bae kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teh judi ge aya wae teu bisa lempang mah teu bae ieu ngan ieu bajang contoh tuh nusok jinah bae tuh kadeuleu kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan supaya ngarenyed bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di masar si ieu mah lulus urang ditahan si ieu lulus ieu ditahan si ieu lulus urang ditahan aju manehanana lulus dibere surat SK titah masuk sorga aju nyana ngadadahan ka urang paje dadah ka mana aing mah ka sorga ye rombongan eta kendaraanna pan korban baheula keur di duniana kan eta weh ceulian jore korbanna tah ada kendaraan tinggal tak di nya batur malah lulus ka sorga Masya Allah tinggal aing ye judi keneh korban encan tuh kan
Masya Allah engkekan korban urang ke bakal jadi kendaraan di akhirat. Ya Allah, orang di dunia aja boga kendaraan teh aya nu hayang 2 aya nu hayang 3 aya nu 4. Mata korban mah terus bae. Enggak tahun korban masalah. Jadi dunia aja boga sepeda, enggeus motor, enggeus mobil, enggeus kareta. Boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneu ieu. Aya urang. Ya Allah. Dunia loba kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun urang paeh lah ngasekal diperebutkeun maning gunakeun mumpung keur hirup keneh. Gas bikan bawa ka kiai tah korbankeun geus ulah diinget-inget ulah sok ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teu naon sa kiai mun huluna ge teu naon mung ping-ping atuh kabeh bae jeung sia make jeung hayang-hayang sagala. Masya Allah. Keke di hayang jasa hayangnya buntut benang buntut ceker menang aing gak bagian naon atuh hulu ku sia hate ku sia ping ku sia ceker ku sia buntut ku sia aing buluna geus ulah kitu tungtun mikeun ka kita korban kula geus beres tungtun ke belah ditu tah korban kula satahun 5 ge masalah korban tuh masalah nu bermasalah ge nu sugih teu korban eta bermasalah. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Kangjeng Nabi waktu keur jumeneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah, resep diuk jeung nu pakir, resep diuk jeung nurudin. Mantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin eta kangjeng. Kiai kuari mah teu daekeun. Lamun jeung camat mah. Wow. Batur geus teu meunang nyaho. Iya nu susah. Mana? Ngan. Ya, guys. Ganggu bae sia. Kiai Golkar mah kos gitu blon. Tah Kangjeng Nabi diuk nuju calik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul. Hiji ki Salman, 2 ki Bilal, 3 ki Ammar, 4 ki Khobab. Ikabeh jelema miskin. Salman Al-Farisi, Farisi teh versi Iran. Cek sakaul orang Asbihan eta Salman teh ngadedengekeun aya Rasul diutus. Lantaran nyana geus bacaan Zabur, geus bacaan Taurat, begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh. Kadenge geus aya kuari Muhammad diutus geus aya geus bener Salman langsung bebeja ka keluargana izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu endek naon man kulama geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat di hareupeunana teu bisa ditahan menggebuna iman Salman Al-Farisi berangkat langsung ke Mekah. Berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh gitu 2 jam deket. Tah langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangat Salman aya naon ka di abdi rindu jasa ka Tuhan ngadedengekeun geus diutus apa encan coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi tetes langsung di dinya sujud cekel ku Kangjeng Nabi langsung maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di mana milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al-Farisi ketika perang Parit, perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun parit. Hina jasa nyana mah rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui langsung cicing di dinya saaya-aya dahar saaya-aya
pakai saya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus jatakeun salah saeja sahabat anu jadi ahli sorga Salman Al Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol. Kadua Bilal teh orang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepen secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus kadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah cerik nyana encan macak 2 kalimat syahadat dihareupeun Kangjeng encan puas hate teh kabeneran dijual di pasar aya Sidna Abu Bakar ya saya abid saya abdi cek nubogana urang mana ya urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli ya dibeli teh mahal nya hideungnya mahal Sidna Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cek nubogana sorana bagus tanagana gede jeung nya nama lincah jasa mentak mahal berak sekian beli ku Sidna Abu Bakar di harita keneh waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud geura ka Muhammad ka ditu lumpat kana ka Kangjeng Nabi begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi Ki Hobab teh jalma geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi ditangkap ku Nasrani ku Yahudi sageus ditangkap dijual padahal mah lain abid lain naon kulantaran biadab da Yahudi teh dijadikeun abid dijual nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi tah datang deui cek sakaul Abu Bakar cek sakaul Sidna Umar dibeli diperdekakeun iman Kangjeng Nabi ya Allah tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Ki Amar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleu ku tokoh-tokoh musyrik eta Muhammad ngobrolna jeung nu kararitu bae aing ngasana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu karitu bae pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin eta mah didinya tah unggal aing liwat jeung si eta bae atuh nyana mondok jeung didinya mondok mah santri Kangjeng Nabi Masya Allah termasuk Abu Hurairah eta santri Kangjeng Nabi eta mah mantap kuari teh mun urang ka Madinah lamun urang ka Madinah tah ieu makom Kangjeng bumi eta teh ieu makom kabelah dieuna tah Ashabus Sufah nu aya lu eta pondok tah lamun nu deuk ka Makkah ayeuna ye dideleung ke di Madinah belah dieu mimbar baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun eta raudhah anu tihangna parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah eta raudhah ngaranna ieu mimbar Kangjeng Nabi ieu bumi makom Kangjeng Nabi didinya Sidna Abu Bakar didinya Sidna Umar kabelah dia ka tukang nah didinya adalah pasantren ngaranna Ashabus Sufah teh Ashabus Sufi jelema-jelema anu make bajuna teh rarudin make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut Ashabus Sufah tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi tah eta santrina Ki Amar Ki Hobab Salman Farisi Abu Hurairah Ki Bilal yo tita adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal wah sorana luar biasa azanna tilak dilak-lik balam Allahu Akbar Allahu Akbar itu azan balam asyhadu an la ilaha illallah aya sahabat azan Allahu Akbar setap gua kan ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal ieu mun kadengen ku Kangjeng Nabi nu azan ku ari aduh cakangnya kararieu kabeh ya azan ku ari mah dilombakeun azan geus masalah geus gari eta mah kemurnian baheula Ki Bilal teh kumaha bang geus Kangjeng Nabi pupus Ki Bilal nangis teu kuateun azan Ki Bilal asal azan sanggeus Kangjeng Nabi pupus Allahu Akbar Allahu Akbar asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal keneh asal asyhadu anna Muhammad teu kuat
lantaran urut berjuang kencang dengan ceri nu azan gantian ke asar azan de Allahu Akbar terus saya kita azan tah ke asal asyhadu ilaha illallah mah normalkeun asal asyhadu anna muhammadar teu kuat eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi akhirna Sayyidina Bilal teh teu kudu azan cek Sayyidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat da kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim laluluh jasa hatena nah tidinya mengasingkan diri Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sayyidina Abu Bakar abdi mah rek ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara abdi mah deuk pindah negara deuk ka mana tujuan abdi hayang ka Yaman cek Ki Bilal teh lamun teu ka Yaman ka Iran ka Asbihan lamun teu ka Iran ka Irak deuk naon maksudna abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah teu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat katitingalikeun bae Kangjeng Nabi leumpang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi kos kitu masyaallah eta Ki Bilal lamun kula teu indit di dieu asana kula moal bisa ibadah lantaran ieu Kangjeng Nabi kok kolebatan bae neuleuh di ditu neuleuh calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi ayo mah izinan bae abdi mah rek keluar ti negara ieu ceurik Sayyidina Abu Bakar ceurik luar biasa ingat ka ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga masyaallah cek Sayyidina Abu Bakar akhirna Ki Bilal keluar ti Mekah ti Madinah terus ka negeri Yaman tah kitulah cerita Ki Bilal teh nah eta nu sararusah Kangjeng Nabi di dinya ngalobro jeung nu sararusah aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi mad coba ka desa kadeung aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat endek iman alhamdulillah cekan tapi kami endek kumaha ngobrolna aya kitu atuh eta nu sararusah nu mareuskeun di dinya bae kehalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang ka dieu kami ngobrol ngeunaheun atuh nya babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sakali ku Kangjeng Nabi henteu dihirau ka kayak dipikir si Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami dekat anjeun aya asana kehalangan ku jelema fakir miskin mantak raos usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sayyidina Ali coba ka dieu coba ieu pendapatna ieu kumaha pendapat naon coba tadengekeun aya naon cek Sayyidina Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya tersit hayang ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nemenan kahalangan ku fakir-fakir miskin aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa ta ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah aku mali coba pendapat anjeun bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami ieu tidak senang dengan orang-orang fakir orang miskin harus diusir kami kakarak datang ke dia tulis perjanjian eta mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad kami siap mungkin ka dia terus-terusan ka dituna bisa iman boleh oke sih cek sini boleh Kangjeng Nabi lurak lirik Kangjeng Nabi harapan Kangjeng Nabi kan supaya iman penggede Madinah musyrikin teh boa ieu iman bawa Islam harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate endek kakarak aya hate kos kitu doang malaikat Jibril turun mawa ayat ieu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum hey Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran
bilgodati wal asyi isuk jeung sore nya nama selalu iman ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah teu deui nu diharapkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah teu deui nu diharapkeun kecuali zat Allah la syai'an min agradi dunya secuil pun tujuan dunia nya nama iman teh bolos imana ibadah ka Gusti Allah bolos ulah diusir Muhammad deuk narawanan usir nu eta lu itu bacaan karuhan sarekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ieu can bertindak kakarak di jero hate buahnya ieu mah bagus harapan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun deuk disingkirkeun jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan nu mantak kuari teh jadi ukuran eta teh urang teh lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat nu masantren tilok aya urang anak bupati tama urusanna dunia nu masantren mah tukang hui tukang dangdeur tukang toge tukang sasawi nu ngadorong lagi teu katanya pegat deui sendal aduh pegat sendal tega tanjak dipaksakeun mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendal lagi alah sia pegat teh dipicen ya eueuh deui jang edek di kaputan sendal dinyatak bae jasa kapeung waktu makrem hareup teh apan sendal cepit ditorong kunyana kakarak edek datang ka luhur ces kempes ngaguling tinggal kieu aduh nasib tanya ku urang mah keur naon istirahat cek dina istirahat kunaon tuh mimiti sendal korban ajo kadua kempes katilu atuh ieu ngaguling acak-acakan bang malah ka dibenerkeun lelah ngarokok heula boro-boro boga je samsu daun kaung korek rokok nyangan korek di lamotan be coba deh aya we lurah liwat titit saya tak jalurah teman nanya ge henteu sial teman lurah goblok jasa teh lurah kadanan ku nanya kudaon mang kempes oh bantuan ku lurah atau ya meuli ban ya meuli anu kadanan ku kitu teu rokok-rokok ieu mah tak rokok piceun we nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye mang mamang orang mana sepatang ini kamar jual ini jadi tape maksudnya mah iya nyaw diduitin keur ngabelaan anak pemajikan emang anak di mana mondok tuh di mana mondok mah Cisoka eta anak nu mondok penuh kitu tah pikiayeun da kumaha majuna agama ja anak nu kitu eta nu mondok anak nu kitu anak tukang toge anak bangsa aya pejabat Waalaikumsalam nih mau nyantrenin anak nih yai cuman edeot sial jasa idiot di pondok tidak ngamajukan agama tanyilibkeun aduh nggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai di sini sama anak-anak aja itu diterima kurang kumaha aya diterima kurang kumaha aya bari teh anak pejabat teh nu keur idiot teh di dieu pasrahkeun ka lurah nahakan ku siarah tah aya deui lain setengah pejabat ya Waalaikumsalam enon ye masantrenkeun tilu kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur nu hiji geus jadi profesor nah nu ieu mah di pasantrenkeun bae emang kurang teu disakolakeun gitu belet otaknya teh nyaho naon ngitung datang ka 10 ge pohon deui geus pondokeun bae baju moal ieu agama aya anak pejabat idiot aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir teu sanggupeun berpikir aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan aya tukang dangdeur sendal ge pegat hese meuli ya agama urang ieu nu kurang dicintai nah mana anak camat nu mondok eueuh anak bupati eueuh neangan coba se Indonesia anak gubernur mondok Malaya marabok
tah eta kan kos karar itu berarti mayoritas nu masantren teh ya nu miskin kiai na wauh jeung bupati sosohoreun belon teh mah kiai kos gitu wauh mah wauh bae ngan haju ulah kamalinaan tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit jangan boga duit maka puncak atuh pe minggu kuari atuh keur huha hehe atuh pa dieu mah atuh sampah kabeh pan ente ngaji teu boga duit cenah kiai lah ngaji bae mun boga duit puncak blon teh coba eta kajen ngan aya dage di dieu ieu mah bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae ngaji cenah kiai kula osok ngaji ngan di ditu jauh kadang-kadang kadeu sasalaman ieu ngaji ye kiai mah teh ngaji kiai lamun keur teu ulin ka Bali ngaji tembak sia kuai tah eta kos karer itu jadi agama beuki ciut teh atuh munasabah geus kajeun tah mah lain kiai anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren kiai nage ngomongna wow tuh zaman kuari mah masantren mah jeknya sakola eta kiai huluna pantaugeun habek tak kiai katihang gobrog kolot baheula urang sok dipantaugeun katihang jak mah tilok ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantaugeun deuk bae katihang buncunur ban urang budak kuari mah teh nyahoan buncunur nah, asal aya kapanggih jeung kakana sing ada ya abah pantaugeun katihang sia telah lakon kerletik Masya Allah tuh anak kiai na bae geus teu daekeun masantren ku kiai na disakolakeun dina harti pek-pek bae tah mah hak masing-masing agama deuk dikamanakeun nu kuari berbicara agama melenceng teu masantren ya nu masantren mah satu suara tolak tilu anu teu akur sadunya teu akur kabeh gua naon gua ditolak tilu jadi hiji sekolahan ji ceknya cenah aya dalilna kadiekeun dalilna buka tak kitabna atuh dicolok mata sia ku aing sia da kumaha ieu keur carita sebagian kecil bae dan lain sebagainya tah eta kos itu agama neuk di mana tuh riba jadi halal ku ari mah di dalilan make jamul jawa mah sagala rupa di dalilan we kula barang anu ngahalalkeun bank teh ayeuna ieu make jamul jawa mah bisaan di mana melesetna ieu balikan deui ku kula dibacana ieu bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun harita ieu bae bisaan ieu kan aya bener mah dalilna urang ge nurut barang teu di mana ieu lain pagawean memeh dahar teh ngoreksi kos kitu teh eta kudu dahar heula aju nundutan pan barang dikoreksi teh salah ngagunakeun jamulna salahnya na ye qaedahna ye qaedah anu kos kieu ye anu kunyana teu kapaham coret terus mana deui bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji ge bisa bae barang geus dideulean mah saralah karak wani aing ngadu jeung nyana tut tamplokeun jamul jawa we na di hareupeun aing wani geus dikoreksi salah nyana kajen kuku mah ge salah ye ngan kukula disimpen we leutik tah eta aju kuari teu kapanggih di mana meureun aya nama geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah kitab lagi aya kuari mah jiwanian amat ngahalalkeun riba bank kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deukeut jeung jelema-jelema kara itu mani ngahalalkeun endek we ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyieun hukum mah kitabullah al-muta'alliq nu Allah sing hade lain nu nyana sok ngeuneunahanan nyieun hukum wah ieu bahaya jasa tah kunaon eta wani sakola coba nu masantren moal wani nu masantren mah tah ieu ciut agama ciut geus mah anak pejabat embung masantren anak nu susah paling ge masantren ge tilok telamat jatuh kabiayaan jadang deurna ngaguling tadi ban togena acak-acakan dagang endog ya Pak Ismet mah jalan ra rusak atuh ngaguling acak-acakan kabeh
modal beak jeung endog-endogna kabeh kan dicarekan Pak Ismet sial Pak Ismet ye nyana nu ragag Ismet nu dicarekan gara-gara jalan cenah teh anggeus aing dagang endog beak kabeh goblok Pak Ismet je heuy atuh siapa bae ulah sok kabatur bongan nyana cenah teu beres bae kababawa bae teu salah teu dosa Pak Ismet ngadengarekan atuh siapa bae sing bener naik sapedana enggeus cenah teh ngaguling lah teu beres-beres jalan duitna dikamanakeun tuh enan kos kitu euy sia ulah sok nyaritakeun batur eta teh sing bener tuh kasih sia tuh lah kadinya lah dasar teu beres terus bae pesantren anak balik teu kabiayaan endog pareupeus kabeh anak kiaina embung masantren nu masantren nu susahna teu kamodalan anak pejabat nu masantren nu edeot aya nu setengahna nu teu siapun berpikir agama deuk dikamanakeun atuh gua Masya Allah deuk dikumahakeun ya Allah ya Rabbi nah Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema susah wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum ulah sok diusir jelema anu ibadah ka pangeran isuk-isuk jeung sore-sore teu aya harepan naon yuriduna wajah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala nah ma alaika min hisabihim min syai' teu aya urusan jeung anjeun pertanggungjawaban dipikul ka anjeun tentang manehanana urusan jeung kitu deui manehanana wa ma min hisabika alaihi min syai' saeutik-etik acan manehanana nanggung jawab anjeun mikul beban anjeun teu aya urusan jeung itu teu aya urusan jeung anjeun atuh wayah ngobrol mah ngobrol bae mah teu kunaon teu kudu diusir-usir teu kudu anjeun lamun engke ngusir fatatun sampaikan ka ngusir padahal mah teu aya urusan fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema nu nganiaya Muhammad ulah henteu ku Kangjeng Nabi teu diusir ye contoh luar biasa urang hirup jeung nu susah bae urang hirup jeung pakir bae babarenganana ieu mah lamun nu ngondangna nu sugih wow gede buleudna ge nu ngondangna teu boga nanaonna waktu kula tinu kabeh tolol teh coba tolol lamun nu ngondangna wow ngondang doang tuh ampura bae aduh hese jasa jana waktuna cek malaikat degung kan malaikat Gusti Allah doa jeung nu susah dahulukeun jeung fakir adapun engke urang kapake ku nu sugih kapake ku bangsawan ku hartawan efek tina kalurusan urang urang haju didarengekeun ke ku pejabat didengekeun ku jawara didengekeun efek tina urang resep ka fakir miskin Allah resepeun sehingga batur milu ulah sok ti luhur heula ti handap heula kabelah itu namanya apa kaburu los teu kajeun nu kitu ieu mah pupuk bae sekitar urang sekitar dusara rusah tah nu kudu ditulungan ge masyaallah nyana mah nyana mun teu boga duit dibere rokok sabatang ge boh ngadoana aya 2,5 meter mah geus ngageter-geter datang kabeakeun doa nya na deui doa cek nya ieu sabatang ge coba lamun anu sugih dibere kurang rokok ge rokok aya dibere duit aya kurang narimakeun tapi lamun nu susah mah masyaallah ngageter-geter nya teh ngageter-geter bisa-bisa nalar doa deui nya teh jangan doakeun kadua kali tuh mantap jeung susah yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum nah iyalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi diberi metode dakwah jeung para mukminin beda jeung kakafirin wahyuna maka wahyu anu ieu supaya ngerenyed hatena geus aya iman mah tinggal dipupuk imanna beres singsinan kadua kahiji nomor kadua na urusan fakir miskin nu tadi terbersit di jero hate dek diusir ulah ieu teh contoh ka urang hirup leutik-leutik bae lantaran nu bakal perang ge jelema nu leutik sakumaha nu kamari ku kula dijaritakeun teh raja teh nanyakeun ieu pengikutna nu bangsawan hartawan kelas apakah nu pariskin du'afa wal fuqara memang kitu nabi mah pengikutna kitu kene santri mun santri aju ngalengkah jeung bangsa nu kelas-kelas atas harapan agama maju jeung nu leutik ka jeung dukung
nuletik maju datang ka imah urang lindek sebenarnya mah nyeceran nuletik sebenarnya naon ge nuletik mah boga bonteng Assalamualaikum kalau boga bonteng menang 2 poe Assalamualaikum boga dangder Assalamualaikum geus beres aya 10 kali nginjem duit masalah wallahu a'lam